Ta ieu teh namina lahang. Ieu teh kanggo bahan pigulaeun gula kalapa. Gula kalapa. Mohon. Kan aya dua jenis, aya lahang kawung sareng lahang kalapa. Tah ieu kanggo gula kalapa. Upami anu aren mah eta benten deui gula kawung mah. Mohon. Tapi da ieu gen bahan mentahna gen tos kacipta raosna nya. Janten naon teh namina teh? Amis pisan. Mohon, amis pisan tak ya. Coba. Abi mah dan tos nyobian tadi. Raosnya. Amis janten aya sari-sari jika aya madu-maduan gitu dah cek abi mah. Abi mah. Ala daun saweng. Nah, Kang. Ieu teh lamun di abi mah namina teh samput. Sami wae di lembur abi gen ieu mah namina nangka. Terus kacium kan tuh ku bau nang ya. Beuna Bau nangka. Bau naon cik? siga peuting. Dia mah beuki dia teh beuki asa kumaha bubuhanna. Gula asli ya. Nyobian salib. Pangosna sareng teh? 8.000. Yang dua. Nembe di damel pisan? Ya bentukanana jika asbak pisan ya. Mangkok. Nya. Ya kan dia nabi lamun misalkan dikirim juga. Hah? Oh, eta nu aralit cetakanana. Nuhun. Wami nu alit sabaraan eta teh? Sami kiloan. Cuang ngaraosan lah iya. Duh, paham.
Haus atuh. Cikukeun atuh pir. Naon? Eta nyobian. Nyalah heula nyalira atuh. Teu kedah aya usaha atuh sagala teh, tinggal ukeun nyuhunkeun. Janten rencangan teh mun teu nambut acis nyuhunkeun. Hoyong, ritual heula. Nyaung. Kang, terus nyobian kulitnya kan. Kulit sampeu teh acan. Lah hamanya cacing di lembur can ngasaan kulit kieu. Enak ieu teh. Dioseng, dikeretan model carawalu. Ieu teh dikeretan terus dioseng. Komo dihijikeun jeung keong sawah mah enak pisan ieu teh. Disanten. Henteu dioseng biasa. Dioseng biasa. Dioseng biasa ieu teh kulitna teh. Si gula teh kunaon sae kangge kesehatan. Upami saur kolot mah atau saur sepuh mah cenah. Upami kanggo murang kalih nu sok ngamaman gula teh langki kenging ku step. Teh panas. Step panas. Kan ari di lembur mah sok loba ningan. Ya. Barudak leutik teh. Bareunang ku step. Mun leres. Jadi ieu bisa dijadikan obat oke nya. Eta teh upami ayeuna sakali naik eta teh kenging sabaraha liter kirang langkung. Nah, nu enjing-enjing dekan 2 kali neang. 2 kali neang. Ayeuna neang kurit beuna saali. Waktu. Oh berarti enjing-enjing neang kaluhur terasa eta teh sambil ngeureut deui. Sambil teh akaina kurit. Enjing-enjing teh. Dina mulai pengambilan prosesna kumaha we? Ngarebus terus direbus sampai sabaraha lami eta kangge proses perebusanana? lami sih. Enjing dugi-dugi ke jam 2 jam 3 asap. Enjing ngasakeun manu ieu mah digolakeun kun kurit. Oh. Dijikeun enjing kurit udah salir. Oh, non. Direbus Upami sakali produksi teh kenging sabaraha? 13-14 kilo lah sadin. 13-14 kilo sadinten. Ayeuna sakilona kana sabaraha ayeuna ti Akang? Diaknya 12 ribu sakilona teh. Terus upami dina pangaos panginten turun naik oge sami. Turun naik. Pang sae-saena kanggo pangawis pangaosna gula sakilona sabaraha? Upami nuju sae pisan eta. Tujuh saya di bandarnya 15 lah 15. bandar. Tujuh saya mana dulu biasa lah. Kang, tos asak teh acan. Atos Sok atuh kadiekeun cadak. Juang dicobian. sawareh tapi asakna Bios lah, teu naon. Sawareh gen, sok. Oh, ieu namina naon tadi teh? Sampe. Oh, di lembur abi mah nangka ieu teh. Lamun tuang ieu teh cincang. Daraos? Raos yang bisa. Tong ditotolkeun ya. Aslinya ieu mah.
kawasan pesan ya. Ya kan juga di anak-anak lembur. Dirakpetkeun kita. Ieu teh namina keju. Nikmat gitu tekangnya. Tenan teh sagala digratiskeun ku Gusti Allah mah. Urang mah tinggal syukuranana wungkul kasep. Ulah sok ara sagala ropi ayeuna mah. Barudak zaman ayeuna mah beunang ku panyakit saeutik ara. Teu dibere duit di kolot ara, sagala rupa gen kedah diusahakeun. Leres-leres kang. Ieu teh saya kan. Tas sontan bang mulih wayu. Ya tadi saya kan Geus apa? saya Ari ngaran di lembur mah urang teh kudu ngiriman ka karuhun. Ngertos da? Nah. Dan ieu sesana jang karuhun. Jeung tambah syarat apa kumaha apa jeung emang jeung karuhun. Jang karuhun. Kaduana urang kapan geus wareg. Kumun. Anu bang mulih we nya. Kumun.